laki kemana iya ngadu hayam erek ngejo aing teu boga beas coba teu boga duit pikiran pisan boga salaki teh kumaha ieu teh si Budi teh ya teu balik-balik geus erek sabulan ieu mana teu boga duit anak careurik hayang jajan ongkos sakola eueuh aing pusing erek ngejo sugar rek ngahutang ka tetangga ya bea. Ngejo ya. Geuning mane usah mata-mata acan. Aduh, kumaha cenah ya boga salaki teh aing teh boga duit teh ngeun. Goblok banget boga salaki teh. Nginjem ka si Boy juga beas aing. Mariam, mereka mana Mariam? Bang Aang, si Bohai ayam tuh. Arek naon emang nanyakan si Bohai? Biasa. Biasa arek naon mau salah butuh. Beas. Anu keur tahun kita dibayar. Ulah teh nginjem di wae. Bang Aang, kayak dibayar buka duit mah. Da si Budi teh balikan. Eta si Budi ka mana wae emang? Ngau teu balik-balik boga lalaki goblok bener. Bodoh ti Bang hutang marulu mau dibikin dia mau dibere ke si Bohai ke. Kira aku si Bohai karunyaan kayak dibere si Bohai mah bager dah. Oh nyanyi nama dibere mah. Coba ngajajalnya. Nama dibere mah mau dibere yo. Dibere. Si Bohai aya nya geuning pantona nutup. Coba rek digedor we sugan aya di jero. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Aya naon, Maryam? Iya, duh. Uyang mir pinjem teh ya. Dadak maneh mah nginjem wae Hai sing karunya ai si Budi teu balik-balik. Da atuh lain teh karunya Maryam nu kamari ge dibayar apaan? Atuh hai ulah kitu atuh. Maneh kan bager sok merean. Lah justru urang bager, maneh manfaatkeun wae. Atuh urang teh nyaho bohai itu budak careurik. Atuh si Budi ka mana? Teu balik-balik eta lalaki teh gun daglog kita. Teu balik-balik eta. Tahu ka naon ayeuna? Teu teuing aku ditelepon teu aktif coba ngiriman teu coba. Da urang ayeuna beas mah eueuh can ngadeso, aya pare di panggul ku maneh parena. Kudu itu teh urang pandari urang keur kosong, kamari ti Bang internon teh nek neta Bang can arieun. Aduh, kumaha atuh mah dahar atuh urang itu anak budak careurik. Atuh kene teh dahar ge kos urang mah awak maneh montok ieu Maria. Ini katanya ketogok ka ditu lah. Asaha tuh Bohai? Si Bohai mah saparina teh bager aing mah korek. Mana yang dikorek kitu Bohai? Mun korek bisa pelit pisan. Ibu guru tuh sama tadi beda teh kitu si Maria mah amit-amit. Parasana mah urang teh naon berenang? Mending aing rek HS deui Maria. Capek mikiran maneh mah. Ai si Dayani ieu. Cobaan we rek nginjem. Si Bohai mah korek. Dayani, naon teh Mariam? Urang tas nginjem beas ka si Bohai man korek pisan teh diberes saleter ge. Nginjem beas atuh saleter Dayani. Anu kamari ki can dibayar. Korek pisan nginjem saleter. Eueuh, dasar karoret jadi curi. Dasar si Maria minjem urang ge ripu sarua teu boga beas. Ayo urang mandi bisi aya minjem beas. Da si Maria mah. Jol nginjem. Ari mayar hanteu. Musingkeun, gablek salaki tapi teh usaha salakina. Kunaon maneh? Guru tuh wae. Lah, kumaha teh guru tuh?
Si Mariam datang-datang nginjem beas, datang-datang nginjem beas rek naon. Oh, tadi kita panggil jeung urang mapak di jalan, cak urang arek ka mana? Cenah arek minjem beas ka si Boha. Kan bejakeun eueuh di imah kitu he ke Bandung ka mana kitu. Cak urang ge nya enam ya mah teh yang ka imah gitu. Tadi bere ieu, tadi bere urang mah. Nya dibere lah mana hutangna Maya. Anu teh ulah ge gede kene duitna encan beasna ih. Itu minta kita di sekalian. Atuh kumaha rek nagihna datang-datang ngarek nginjem he teh ditagih mana teh ya mah leweh gogoleran aingna. Teuing mana teh ulah gitu sih kana pasamur na. Kudu teuing paling beberan lamun eta teh mah bae tetangga kali ieu teh sok aya tetangga kan. Oh, orang geus yakin jangan. Cuma teh dibere mana. Bah, Orang mandi lah. mandi heula itu lauk jadi paraban tadi urang jadi awurkeun eta pelet teh hoream. Atuh tiba ngawurkeun pelet. Ih mun hoream teh mun keur pusing-pusing Mariam teh maraban lauk ongko sage kumaneh. Yang itu orang marapan lokal lah. Urang teh nyangu meuli we nya. Itu coba nyanyi itu marapan lauk. Hoream didengekeun urang teh hoream tak tadi mikiran si Mariam karunya rek ngejo antara taun heueuh nya karunya taun heueuh da katumanan minjem Ya, wae. percuma kalau nyanyi si Maria mah geus orang marapan lauk geus. Engke mun mutus maraban lauk meuli eta Sabar padang. udah teuing ah. Kurang hidang teh si Mariam teh si Aang ampun Gusti. Gimana Mariam? Apruk-aprukan wae lain bahan piring, ngejo, bebenah. Yo, mak, uing tas si Bohai nginjem beas eta saleter si Bohai ku koret-koreting tuh merek ka uing. Uing teh lapar, mak, hayang daang. Aya kejo mak uing. Ya jangan kejo, we kejo digawe embung, naon embung, aya da we balik emang teu ngejo teh teu diasakeun. Ali uing lapar, mak. Uing teh hayang dahar di tadi, mak. Kasih Bohai ngentak foto dibere, menkoret si Bohai teh ayeuna mah besak kitu bageurna teh. Pada uing geus loba meureun hutang uing namanya. Sia utang wae ka ditu ka dieu bayaran mah henteu. Emang si Mariam mah teu edan doang. Ih, mak, ayeuna mah yang penting uing keur lapar beuteung uing hayang daang aya kejo eueuh. Kajeun teuing kejo wadang ge daang maksa ieu mah. Ieu sugan aing lapar ya kejo wadang rek daang ku aing daripada aing ket kurung.